Abi boga kabogoh anyar mual eleh ku nuti payun jangkung ageng nu ayeuna bararogel nu balik tesangka gening sarwana dasar 11 2 hiji ngakuna masih bujangan nyahona mangga serinditan anakna dua kali menangkeun lalaki barurung gara-gara sering kagoda ku lalaki dasar barurung 2 kali menangkeun lalaki burunyus gara-gara sering kagoda ku lalaki dasar buaya aduh ya aing enggak segala aduh aing kaget Gusti Tapi ayo coba tuh gerak buru gerak lempang teh gerak ike mau ke bagian angkot ike buru gerak lempang teh lilai lelet aing mah nu pokoknya eta panta gara-gara lagu Burunyus aing mah meuni labu-labu sagala eta pan lalakina teu bararaleg kabeh lalaki nu balik soalna eceuk mah moal kemah lain kali mun kawin dia moal daek kadu bararurung kitu komo nu buduk mah teu hayang mending ieu deui nyatai deui eceuk mah di ieu tah ieu naon sih ngaranna teh angin meuni kurang sakita geus dikipasan nya angin ku alam ge masih kurang keneh aing mah meuni panas komo nempo tetangga mah beli barang beli meuni panas teh hate aing ulah sok panasan deh ayeuna mah jadi jelema mah mendingan ayeuna mah ieu naon sih ngaranna teh kudu berpikir gitu kan ya berpikir jangan sirikan sama orang mah enggak boleh itu penyakit hate eta teh ngaranna aing ieu nya hawa-hawa arek bulan puasa beda tuh terus arek tereh deui bulan puasa alhamdulillah dibere deui bulan puasa nya kapanggih deui aing kieu nya hirup di lembur teh mending ieu sejuk indah aman aman dari maling segala-gala aing seger pokoknya malah lada jelema balalangsa ka kamarana tuh balalangsa balalangsa ka mana jelema balalangsa naon teh ayan eta sia rek kamarana meuni 1.000 meuni sararetil kitu aing teh arek jalan-jalan sia teh ka kota sia mah teh nyahoeun naik ka kota aing teh kota naon kota Batu sia meuni gagayaan rek ka kota kan sawah sia teh puas sia tah ka kota lah sia deui cing wae ai aot ae au nana eta cadel ngomong kos onye naon aing saha ieu teh eta ieu teh si Martian orang eta orang Gang Kunti Gang Kunti mah ulah kitu ngahihi kudu mah hihi kitu sama aing nana naon kitu ngomong teh kena uang anak aci naon aci langsung si jenong baso aci maksudna aci gitu tate maksudna Narti ayan Narti pan tadi geus dijelaskeun ku sia ngaranna Narti arek naon main kenalan deui ari sia eksis naon deui acis eksis ya ayan eksis ngomong ke sing bener cuma tepalag baso nya ya geus sia arek kamararana eta nu hiji mau rantang nu hiji mau samak aing mah apet arek ningali barongsai lah ya ari sia teh heling ari sia aya teh geus arek bulan puasa sabulan deui apa barang bulan deui pokona bulan puasa ari sia mah barongsai geus kalewat atuh ari sia nempo barongsai sabulan deui ayan aya 3 mingguan atau 2 mingguan deui pokona bulan puasa lah pokona mah ari sia mah arek babarangkatan nonton barongsai ya denge barongsai eueuh maneh we ngomong eueuh teh boga duit da urang mah duaan boga duit asli ka Bogor mau rontong mau ieu sia mah kos narik ieu nu teh ngaranna teh babaca sia mah piknik maksud maneh atuh sia mah lieur nempo barongsai bari mamawa sama atuh sia bener nonton age lomba kagencet atuh sia teh ya moal mah kagencet bari sia teh bari nempo barongsai jadi diamparkeun terus bari nyatu gitu kagencet bari sia teh sok teh eling lamun jadi jelema ulah sok sirikan kan dengekeun urang mah lantak ningali barongsai ge da boga duit jeung si Narti maneh bisana kudu eta duit doang ka sia mah teh hideng teh eling sia mah teh eling nyaho ieu teh geus arek bulan puasa
malah babarangkatan teh eling. Oh barongsai. Ya denge nya di kota teh eta keur musim nya. Musim penyakit eta teh penyakit Omikron nya teu. Bapak Kron merenya. Anak Kron teh anak Honda sekalian. Pokoknya aya penyakit eta teh ulah babarangkatan. Aing mah embungnya kampung aing teh gara-gara sia babarangkatan. Engke teh jadi aya nu kena penyakit. Embung aing mah gara-gara sia. Ulah lempangan ka ditu ah. Ente percaya aya penyakit. Ente percaya. Ente percaya. Nempos ya gua geus jadi penyakit sia teh. Oh, saya eta penyakit teh tuh penyakit sirik kos maneh. Henteu ah, lagi corona ditu corona barongsai. Ih, ngalalieun. Ya dah hicing wae ka jero wae saksi corona. Ngerti? Ari sia hicing wae, hah? Sirik ini. Ini aing. Ngomongnya gitu ih ngawang aku itu wae nya eta si Yaya nanti emang gitu eta mah jelema sirikan ulah diganya jelema eta mah emang gitu Aing kudu sirik ka sia teu kudu soli ngalevel aing kudu sirik ka sararia ih sia mah norakeun seupai orang lembur sia mah jalan-jalan kieu wari bulan naon ieu teh sok teh hideng dasar ieu teh jelema lembur kieu coba norora kos kieu yo maleh eta nu norak sia sembarangan emang sia narora sia cek aing tong mangkat sia lama aing angkat aing sok naon eta aing ningali satun inji ih sia man kudu ieu nu manehna tah bulan ku aing atuh aing mah geulis kieu pernik sampernik boys di mana kan ada kita ulah mangkat cek aing bejakeun sak RT na RT saha RT nu di dia atuh paling halu RT 3 RW 4 10 nomor rumah Mang Ajo nomor Mang Ajo henteu sia nomor Mang Ajo henteu nu angilok geus cek aing ulah ya aya laguna hah aya laguna lagu saha cilok di Cicak eta mah aduh kurang lucu siapa kurang lucu aing mah sia pekik mah aing mah makat nya denge ulah mangkat ye denge ulah mangkat ya aing beri riba aing mah cenah ge cek aing ulah mangkat beusi aya korodil saya ngarempel awak korodil ulah mangkat coba yuk hei aya naon maksudna maneh kalabu kerentang urang lamun maneh terus sok ngomong lamun sirka urang ngomong ulah kitu carana maneh tinu terus aing ngomong naon sia pokoknya terus ulah berangkatan saya berangkatan naon maksudna sia ngomong kitu aing cek aing tong makan sia ieu teh kampung teh karena penyakit korodil Omikron sia ngalalieun kadieu sa kadi kadieu saha nu butuh